Itu sih. Mah harus amang heula. Dicampur deui ka dieu. Mah karena Saha mie apa sih neng? dari ka mana eta beda batur euy singkil meuni eta wo kincleng banget ge baju weutuh deui nya Ini biar di ka mah mana wae kaluman. nya ieu pabudak ka mana Eueuh teh ka mana mah tadi teh ngalah sulu teh naon. malah suwe ka nya beja tadi eta ojek Gitu. hah ngasuh ai mana eta ka mana eta dandan sinarieun Ah, ulin kucing wae di imah ge jenuh. gablek duit batur mah ulin teh ai ngobrol jeung ulin jeung mikiran oyoseun oge tegablek resiko-resikona acan ai boga duit teh inung tulungan jeung ngoyos atuh Am tak liar gitu gak duit tadi hakan ku sorangan ku aing oge geuningan aya hasilna mah baik pake ulin-ulinan ada ulin lain ngaluarkan duit enak nyar duit. nya sanu micen koplok duit Saha we cuman mere. gemal ieu renangan duit itu gawe mah Ngalah salaki ningan eueuh. heueuh untuk aing oge kudu sabar dina eueuhna da rezeki teh nya aya wae moal poe beur nyai da pisan urang batu ge anu saha anu keur garoreng urang kumaha salaki mah napakahan gawe naon dicabak geura beur eta ge beur aya tanggung jawab mah da rezeki mah lain di eta ku urang mun ti Gusti Allah rezeki mah ai can kudu milik urang mah da hese buntang banting oge kudu sabar we aya mah urus budak ayeuna lalaki kaleuweung mana erek ngelebet ka kota meureun nya ka kota ieu teh jalan-jalan jalan-jalan sasoranganan alus kitu mah laki eueuh maneh ngabelecap nya kesempetan neng nyebulinya najis teh aing mah ya saharayang da pugu anu dituju ulin we mungkin mah bereng jeung salaki aing mah jor teuing budak teu dibawa oge liar sasorangan mah nyat naon ada salaki na didorakaeun ada ikeur gablek geman laki kita mere nyai duit masuk iraha sok sumput salinung duit sakit-sakit itu diselehkeun sok mah hieu do betang waras saha sak kitu patut doraka ka salaki kitu-kitu teuing heueuh mah baheula naleh dan teu naon lain cang bulan di damaran meureunan lalaki teh teu gablek di eta teh sugan teh mun maneh teh apa adanya aya lalaki geus katempo nya kurang kumaha buntang banting usahana ya na kumaneh arek di tinggalkeun ulin-ulinan teh kudu pugu ulin ka mana arek ka dulur ka mana barang lah mah